Yang, ay mana naon kakak ada gue gitu nyawa HP, mau mulak kerja, mau naon-naon. Cing, saya teh cing euy. Mana cicing wae, cing lihat pegawean, mana teh? Kunaon? Yang itu wae mana teh? Daek mah, bukan gawe urang. Lain geus daek. Piraku udah kudu badahar, kudu ngujajang, kudu wudud, mana teh? Entau kitu wae hirup teh. Ayeuna mah cing, atuh ngeudeur kali-kali mah. Jangan usaha anon. Mana teh kumaha? Ini urang. Anak kita mana deui? Mana teh? Mantar ka mana? Hirup teh teu guna teh. Tapi dia teh mana mah? Ka mana initna? Mana? Ulah udah rida. Si Baim Mana? ngaulang Ah, si bayi mah broken home. bahkan lu Bayi mah Naon? si lali itu mana tuh Monok. monok kerja ngerti aduh budak ye si lain budak sabra ih kemana iman ke ditu ede mana kepalusing teh naon gitu tega kebuka pikiran teh mana iman iya kunaon Naon? gak pikiran orang teh budak mau tanya apa maneh we Baik. kartu gerak dulu bisa kasih bread gerak dulu budak sama nih Dak, ugung mana? meni langsung nyantor budak teh tuh kan diteg mau dahareun kalau pikiran kita buka teh dahareun Papa? mana teh bawa ih cokot teh lah kan kita tuh mau dahareun tuh kerliur teh orang teh budak teh juga aduh ibu budaknya aneh bro di sewang waktu di dia orang ngopi bro jadi kalau taruh di kieu nah ya jagung manis ya wah stres gitu ya karena udah sarapan ke stres dia malah naon ya pesek tah pesek iya minta hiji kan ya budak teh ya bageut ya iya minta hiji ya si peula teh si peula bahasa wah iyo minta buru jagung minta kade tong disisakeun tolongna jigahna budak ieu terpasea ketemu lagi senang we jeung senang diuk. Mana kunaon kita tadi lontang lantung di tempat balamunan. broken home orang teh loba pikiran aduh Lah broken home geus hayu ngilu ka urang. Daripada kemana? broken home mah ayu urang ngilu buru. ayo atuh Diuk. Ieu basecamp lambaran carita mun siang apa? basecamp Laura teh. Mana broken home? Mabok broken home mah. mabuk Namanya stres mabok. mabuk atuh
mabok agar arek Agar bakalieur mabok agar mah jangan namanya suruh teh teman. nah orang lain nuan kulkas so asa aya kulkas di dia Jeung saha di dia? hmm? Di dia jeung saha wae di basement. Nah, jeung banyak we di dia Hade di basement namanya. mabok orson Mabok agar lah. lu mana cing agar lu ieu mana rek mabok naon Agar. urang agar mah hayang lieur mana Bae orson itu Orson lah. ieu tong dikacirikeun cakna beuki jadi iklan Kumaha itu mukana? kieu kieu Sia. cakna kecil mabok agar tunda lapar di perut sugan jadi pagetol karena Ini pelaku begitu. burung mabok pan mana broken home Ya lah atuh tes lah. Ih, sia. musik kopi Nah. mabok orson lieu cik urang ge jadi mana jadi henteu galau jadi henteu broken home tah we Wayan lah. nanya pangna maneh broken home teh naon Udah ningali kolot sok pasea wae mah poe. Bergenah kalau jadi budak sih. Urang genah-genah batikeun barang dahar. Genah we meresapi sok kolot tetep pasea. cek urang mah geus tong balik deui ka imah Kumaha cuma balik deui ka imah ge mending ge macem ngabangsat genah pokona mah hirup sorangan mah majikan teu kudu gawe daripada cicing kolot mah diambekan we geus mending ge ayeuna mah lakukeun hal negatif lain hal positif lakukan teh. ke zaman kiwari mah tong hal positif mabok we majikan ke batur kanu di jalan Man kudu diajarin lah urang cara-cara kumaha. ya teu kudu diajar kari kieu we langsung euy kita duit gitu mun teu mere sia dibedel ku aing kari kitu Pakai naon bedeng? pake sikat gigi asa cokdaskeun mun teu mere mah Mau pakai ngeput karung eta? ya tong pake ngaput karung pake kaput rajut toe pan isuk nimbang 2 kali Hayu siap lah. cobaan isuk sok mani balik ka imah jago mun teu kolot mani anggar kitu daripada mani ngebatin cicing jeung kolot mending ge di dieu mabok ayeuna mah mending mabok deui sampai pagi anjir Pagi gelas berputar isuk-isuk euy. Aduh, mabok aduh. Aduh, sia teh kunaon bae? Mana teh mabok deui wae. Masa nyingkah ka dieu, entong ngejadog ka dieu sia bae. Aing mah. Cing, atuh bae maneh teh sing sadar ayeuna teh ulah kitu wae pagawean teh ngan pagawe nyokot dagangan ka imah teh datang mabok. Sing sadar jang ayeuna teh ayeuna ngurnyanan usaha mana teh tere boga pamajikan geus gede geus naon mana teh Tah aing meureun mantap di stasiun. ada ka mana tuh jang aya babagahan teh ka mana wae cicing ulah ka mana deui ayeuna mah ka mana mana teh mantap sia teh.
frustasi ini bunuh diri. Bedeng lapar dari aing aduh. Alhamdulillah. Buat majak euy. Gawe maling majak. Wah, beneran panggil. Non, Beneran panggil yang mana? rek digawekeun ya. Ayo gawekeun lah. Majak Frustasi ayo. prestasi wae maneh kunaon? Ayo ka pasawa di mah. Ayo atuh. Untuk panggil yang mana? Setor. Setor motor. Ayang mabok. Iya mabokan sah. Setor motor, bro. Stop. Tagihan im. Panggil ya teh positif. Positif kudu gawe. Urang mah yang ke polisi. Banyak deui kurang mau ke polisi. Kemarin teh gara rawe lain Tes bari gitu euy. Urang Sok-sok lah. Mencere. Kan ieu teh yang beli make up. Aku Boga, ieu udah beli ke boga. Yang beli make up mahnya urang. Urang mah juga permen. ini geus permen deui wae. Kalau dapat kali Kemarin teh gara Urang yang beli lipen eueuh. urang ge kemarin yang beli hand body lipen bedak heueuh. Tur bujur gede ikutin kedai saren gede si bujur gede. Baiklah, gandeng. Ayo babaturan urang ya. Jagar. Musir komputer anyar pokok komputer enggak. Ya, udah yuk. Pemalikan mabok. Agar we biasa lah. Mang Uci Ya, duitnya sakieu mah itu. bangsa mata. Heeh. Tong lila. Sip. Ka Mang Uci. Sip. Oke. Nu biatan anak buah. Anak buah urang. Tah, matak maneh kudu jadi anak buah urang. Urang mah bukan anak buah soalnya. Hayangnya bukan anak buah. Kudu pinter yang bukan anak buah mah. Ai maneh? Mau pinter ngabe? Kudu pinter ngapuladu kayak bukan anak buah mah. Lain kudu melak tanggal buah. Kudu pinter ngapuladu we. Heeh. Geus lah, tong loba ngomong. Nama daguan mabok agar biasa. Eueuh euy. Hah? Ayana naon atuh? Jadi Mang Cina eueuh. Pada meuli-meuli kecimpring atau naon mah gorengan. Balik tuh aing ya. aku mah. Orang jadi sabatang tuh, Kan eueuh. sekarang mah ini tiktok. Loji jeung kita itu ah. Dulu mah, Malah baik. Balik naon bukan lagi Ayo. kareme tentang ampun. Aing mah di ieu mah rarungsing disebutkan jalma teu berguna. Aduh, kalau kana mengakhiri hidup ini kitu ayeuna ieu bisa anu diharapkeun kieu mah euy geraku deui. Aduh, aing teh kudu kumaha deui wati kieu urang mah ieu mah ah. Turun. Cicing naon ieu?
isi lain. Bunuh diri orang mah. Macam budak bunuh diri. Cuma orang mah teu berguna hidup oke. Eueuh jelema nu teu berguna. Kabeh ge berguna jelema mah matak diciptakeun oke. Urang oke. orang mencekot orang itu berguna. Eueuh nu teu berguna. Berguna yang mencekot ge. Orang mah iwati kieu kudu bakal berguna. Kumaha kieu teh? Orang udah ngajeng bunuh diri. Moal. Dosa cicing. Turun. Turun. Dosa sia teh. Cicing Adio nyari tak penuh. Ayo. Oke, dia. Ang kitu cara nasok nyarita aya naon aya masalah naon? Geus kudu dicaritakeun ieu mah. Caritakeun. Sok buruk caritakeun ke mamang aya naon? Lebar mah ngora keneh naon rek lebar. Hirup. Berarti urang kudu dicaritakeun ka aing Sok urang ka batur. caritakeun. Masalah aib masalah sok caritakeun. Ngaran-ngaran dibunuh ku sorangan mah heuh kalah rungsing. Sok. Kunaon? Urang teh aya masalah di ieu mah. Masalah naon tak kumaha kitu masalahna. Kalau kitu we biasa broken home. Masalah kolot. Heeh, kesel wae di rumah. Kalau masalah teh jauh karena agama. Mana baung kan? Mabok. Karek anyar mabokna mah anu ngajak buan babaturan. Ayeuna hamun hateh yang ngemplong balik ka imah kumahnya. Suku indung kumah. Heuh kita hampura jeung ieu nitip. Pake salat 5 waktu omat ulah poho. Insyaallah, alhamdulillah, amin. Benar. Nuhun ieu. Pake heula. Bro. Gitu. Yuk. Urang indit ayeuna mah ka masjid. Ke masjid. Ayo.